Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masuqulil adamiyyi lan samalihe anggepok lengkang Arab kang bangsa Adam bisirari teuing wa masuqulil adamiyyi lan samalihe anggepok kubule kang bangsa Adam. Kubul teh yang mahareup bahasa Jawana lengkang Arab kang bangsa Adam. Halqati duburihi atawa under dubure ye adami oleh anggepok bibat nil kafi kalawan jerone efek-efek oleh anggepok bila hailin kalawan oranono kang ngalingi wa masuku bulil adami yilan samalihe anggepok kubule kang bangsa Adam au alqati duburihi atawa under dubure ye adami oleh anggepok bibat nil kafi kalawan jerone efek-efek oleh anggepok bila hailin kalawan oranono kang ngalingi wa masuku bulil adami jeung deui kaduana nu matak ngabatalkeun kana wudu teh nyaeta nyaba liang anu hareup bangsa jelema atawa nyaeta jin sarua atawa jin sarua. Jadi nyabak bobogaan gitu jelema, nyabak bobogaan jin, nyabak nu sorangan, nyabak anu batur gitu. Ingat aya namun teh baheula dina ieu dina karangan Teng Hasan baheula mah nyata aya buku barasukan teh terek aya wae teh taliwat kaburu di tabut mereka itu aya buku teh ciptaan Teng Hasan baca oh iya teh. Jadi nyarioskeun nyaeta kajadian-kajadian waktu peristiwa aya Siti Kolbunyah teh dina buku eta teh. Nya nyaritakeun aya namun tama aya santri cenah teh. Aya santri teh aya namun tama can salat Isya meunang. Penting-penting salat ayeuna Isya. Tidinya di Karesek mah duka ayeuna mah. Tapi ka ayeuna zaman harita teh jaba rame, jaba jajalan, jaba katingker, ating teh tara saralat ayeuna mun tadi masjid tinggaleuan ayeuna berjamaah geus teh wani. Oh jogengan teh baheula cenah kusi ayeuna. We kan alhamdulillah ayeuna mun teh jam 1 jam 2 oke. Jam 1 jam 2 oke ayeuna mun teh mah teu pernah ayeuna mun teh datara tara nantang gitu. Nantang teu aya nu mun teu basieun teu gitu. Alhamdulillah. Can pernah. Nyaritakeun dina buku eta tanya aya mun teh santri cenah keur sare we gitu. Aya keur sare teh eta teh aya mun teh aya bedug. Tapi aya mun teh eta bedug teh buluan cenah gigir-gigirna gitu. Angge teh kadinya itu teh aya nu buluan gigirna. Aya buluan dan aya dicabak hibu cenah kitu. Eta cenah bener. Aya dicabak hibu aya buluan-buluan kitu mah gitu. Jadi aya mun teh bahasana bahasa aya namun ku kinayah gitu bahasana. Berarti nyabak boga anjeun tah kitu aya namun teh batal we pasti aya nyabak aya nu jieun oge. Atau ayeuna awewe nyabak ayeuna boga anjeun lalakina. Oh ieu teh kekakokol gitu. Begitu.
kokono badak-badak teh dicabak genyal gitu. Nah yakin eta naon nujieun lalaki ayeuna memang ayeuna bobogaan ayeuna awewe bobogaan ayeuna mun tama lalaki eta bata sabab dina sakabeh taklifiyah dina sakabeh tuntutan ibadah urusan syariat ye jin jeung jelema teh sarua jadi rukun Islamna sarua jin teh kudu naon kudu salat sarua aya di mana-mana aya namun tema pamurtadan sarua jin oge jadi jin teh sarua aya namun tema tah sakitan jeung salat taufik tinggal aja di situ aya namun tinggal tanyakeun nu pernah ulin ka pasantrenna gitu di itu kita aya kitab salat taufik gitu nah, hukum karena akur aturan aya namun tema zakat aya namun berarti di negara jin oge beunang aya kafir aya manehanana aya na zakat ka saha lamun aya baleungar kabeh mah baleungar kabeh ya aya namun tema aya kuporo angke mustahilna zakat kumaha ieu jin ieu deuk aya namun tema zakat ieu teh sementara ambung aya nu bangsa aing pada baleungar kabeh atuh meureun moal bisa zakat biasa zakat ibadah haji komo puasa ya namun tema akur termasuk pabatalan wudu termasuk ayeuna wafarna wudu sarua deui gerasa ayeuna mun tepetakan wau mun wau ayeuna mun teu majigit aya eta nyaho teh ayeuna mun teu farna wudu sarua aya batal salat berarti sarua ayeuna mun teu sarua. Nah, jadi lamun aya namun tanya nyabak kubul lain wae nyabak kubul jelema anu matak ngabatalkeun kana wudu teh termasuk nyata nyabak kubul jin tegasna bobogaan anu hareup jin sarua matak ngabatalkeun kana wudu ae masuk juz'in minhu. Jadi masalah aya namun tanya bakubul ieu ke aya jeung bahasa lamsuk ke aya perbedaan antara kalimat bahasa masuk tapi dina logatna nyabak keneh dina logatna diterjemahna nyabak keneh ngan ari ieu mah dina bab batal wudu mah ngaranna teh nyaeta masuk. Engke aya lamsu di hareup tuh. Aya lamsu sarua engke logatna nyabak keneh. Perbedaanana kumaha? Di antarana perbedaanana ai masuk mah nyabak kubul erek anu sorangan. Nyabak kubul sorangan. Rek ayeuna mun teu nyabak nyaeta kubul anu batur. Ai lamsu mah engke nyabakna nyaeta kana masalah kulit lain ayeuna mun tama kana kubul ai masuk nyabak kubul nyabak larangan boh larangan anu hareup boh larangan anu tukang ai lamsu mah nyata pacabak paantel kulit tah engke aya perbedaanana ya geura ayeuna mun tama kumaha mun ayeuna mun tama antelna jeung kulit sorangan nyabak kulit sorangan henteu kumaha lamun ayeuna mun nyabak ayeuna mun tama kulit ayeuna mun teh batur tapi sarua pada lalaki henteu kumaha lamun ayeuna mun nyabakna ieu teh nyabak kulit teh awewe tapi ayeuna mun teh mahram henteu ari kubul mah rek nyabak nu sorangan rek nyabak nu batur rek nyabak mahram rek nyabak ayeuna lain mahram gitu ai masuk mah nyabak kubul mah nyabak kubul teu malah ayeuna mun termasuk nyabak nyaeta budak orok termasuk nyaeta nyabak budak orok ari awewe teh ayeuna mun termasuk geus nyaho pabatalan eta pabatalan ayeuna wudu atawa sapo ada orok gitu apa ieu mah masuk kubul ieu mah ya sarua orok oge batal nu orok ayeuna sorangan gitu batal orok batur sarua dicabak kubulna mah
batal. Min rajulin, apakah kubul lalaki aw imra'atin atawa kubul ayeuna mun tama awewe walau mubana najan geus lesot geus leupas tina naon tina tempatna tina bogana asal ayeuna in bakial ismu asal masih di ngaranan nyaeta kubul asal ngaranna kubul keneh asal ngaranna nyaeta kubul keneh contoh ayeuna mun tamayeut aya ayeuna mun tamah manggih ayeuna mun teh kubul rek lalaki rek awewe nya manggih nama aya kubul teh nyaeta bobogan lalaki panjang beureun ayeuna kitu da rasa teu banyak ayeuna mun tamah dieta gular-goler kitu ngan sok panasaran we kitu sok panasaran ting saha nu miceun ayeuna jiga nama ieu teh ieu anu poligami jiga anu kolot ya maka tapi kaya namun teu daripada ayeuna mun tadi dua murid keur teh ka ditu teh ka dieu keur ayeuna mun teh lu maka teh jalanan ayeuna teh tapi da tidak cocok karet lain coba itu gini kan ieu nyaah ieu mana kitu keur bagawudu batal dan sabab lamun ditanyakeun eta naon nya ieu masih ieu kieu ini mayar seret atau ayeuna mun teu bogaan awe eta mun peureun desa woge kitu ayeuna bogaan awe mah kitu keueuh ka kitu ayeuna begitu ayeuna mun teu di jalan aya geutak teh ayeuna mun teu penasaran keur boga wudu daripada nyaritakeun etana nyaritakeun keur boga wudu di mana-mana nyabak padahal ayeuna geus teu apal di sawok kitu di sapok beta ayeuna mun teu dicawak ieu mah geuningan asli ieu mah sugan teh kekabukan ya asli batal aya namun teh masih keneh aya dina ngaran kubul mah ngaran kubul beda jeung saeutik gitu beda aya namun teh ya termasuk anu ngabatalkeun kana wudu teh nyaeta al-kulfatu kokocok kukucung anu ayeuna mun tama eta kukucung nyaeta dicabak padahal nyaeta eta teh jigana mah jigah bungkusna anggar ayeuna mun tama dicabak eta mata ngabatalkeun nyaeta kana wudu nyabak kukucungna cuma nyabak kukucungna mah khusus di mana-mana masih keneh ittisal apal keneh gitu aya kukucungna mah nyabak kukucungna mah kumaha mun ayeuna mun tama urang teh sunatan loh paraji teh kitu urang keur boga wudu cabak teu eta mah nyabak ayeuna urut kukucungna mah termasuk nyaeta badru hasa ieu teh ngartikeunana itil kitu ayeuna baheula gitu ajang baheula jadi kulit itil awewe amun ayeuna mun tama eta nu sok eta nu jajawerna jadi awewe teh aya jajawer siga jajawer hayam cek dieu jajawer hayam teh eta cek ayeuna para ulama eta teh nyaeta lamun dicabak jajawerna ieu ayeuna mun teu misah deui aya kulalaki mah nya ieu mah nu mahram atawa nyabakna awe deui nyabakna atawa manehanana gitu ngagurumel we nya nyabak eta nyabak ayeuna mun tama si naon teh si jajawer eta batal nah engke sarua jeung ayeuna mun teh masalah kulfa kokocok lamun engke geus disunatan awe pan etana dikeureup teh lamun ke kuparaji teh dicabak teu eta mah sarua jeung nya hukumna nyaeta nyabak kuluf jadi batal teh di mana-mana masih keneh napal di mana-mana geus resot teu eta mah lamun ayeuna mun teh momokna jeung ayeuna mun teh masirintna tah kitu eta mah najan geus leupas oge batal we nyabak kembali teh mungkin oge lah kan wae da ieu mah ngaji ayeuna mun teh ngaji kita mah hukum lendek urang coba-coba peke sana dek bicara eta ayo coba-coba kan ayo urang bagian nyabakna penasaran teh eta sana miceuna gitu
Tanu masjidna. Gitu. Hayasu kana muttasilain wa ila palanaklo aya geus kaluar mah geus lepas tuh bimasihima nyabak ayeuna mun teu kulub nyabat badruna jajawerna awewe teu au masu halqati duburihi ieu nyaritakeun nyabak anu palawangan tukang anu nyabak parab nyaeta anu ngabatalkeun nyabak lawang anu tukang teh nyaeta halqohna teh nyaeta kekerotna kariputna kekerot salawe atawa ajengan baheula mah sok nyebutna teh nyaeta kuluwung dubur liang kekerotna eta ayeuna mun tama saluareun eta mah teu beh dieun eta mah ayeuna mun teu mah teu. Jadi anu ayeuna mun tama eta tah nu ngawatna eta nu ngawat ayeuna eta oge sarua nyabak halqohna kuluwung duburna jelema halqohna kuluwung duburna jin sarua wa muradu anu dimaksud ayeuna mun tamaku nyaeta harap nyabak ayeuna batalnya nu dimaksud batal ku nyabak kuluwung dubur teh batinul manfaat jerona eta lingliangan anu nerus maduna ma adahu mim batinil ayati ari jerona birit mah teu pan ieu teh si birit teh kadepet aya cabak teh ayeuna mun tagigirna lain itu nalilian nu ngabatalkeun maliangna kita ieu mah gigir teu gigir beureut mah gigir birit gigir ayeuna mun teh mah ieu birit oge ayeuna mun teh mah anu ngawatak ngabatalkeun teh deui nyaeta lamun awe bibir ayeuna mun teh gigir tah bibir eta tah anu nyapit kadinya tah lamun ayeuna da nyaritakeun pabatalnya mah lamun ayeuna diganyel kitu tah belaeng ayeuna ngolongok tah dicolok-colokkeun ayeuna mun teh mah curugna ka jero teu batal teh mah asal teu antale kadinya kana gigirna bibirna kana jerona mah teu tapi awewe khusus ayeuna mun teh eta mah jadi nu ngabatalkeun teh bibir eta awewe mah sabab ayeuna bibirna nya ayeuna mun teh nu gede baru leutik polomo gitu ayeuna kira-kira lamun nyambutkeun curug teh teu antal kadinya teu batal eta jerona eta we ayeuna mah batal ka bibirna mun di awewe kitu da awewe lalaki mah nya eta tina ayeuna hasapa terus ayeuna kana dakar ka itu sapanjang eta aya lalaki mah wakal kulfati mahallu qatiha eta sapertinya eta kokocokna mun di lalaki nyaeta dina masalah ayeuna kupul ieu mah mahallu qatiha nyaeta tempat neuteukna tegasna kan ayeuna mun tamah di mana-mana keur candi suratan mah nutup eta teh si kukuluk teh di sunatan borehel we tah lamun ayeuna mun teh manda tadi mah kokocokna ge batal kumaha ayeuna jerona urutna eta tah tina ayeuna mun teh geus beligir eta anu mata kabatalkeun teh mahallu qatiha wa ma basyarat usikin bil qati anu sok ayeuna mun tamah anu sok antal ayeuna mun tamah kana tempat neuteukna eta nyaeta dina nalika dikeureut dina nalika sunatan pesok sunatna wala yantaqidu wudu'ul mamsus wayan walayat takidu wudu'ul mamsusi jeung teu batal wuduna anu dicabak lamun langsung apa antara anu nyabak jeung dicabak teh sarua pada batal
awewe jeung lalaki nu lain mahram pada gede tuluy antel ayeuna mun teh mah nu nyabakna batal nu dicabak batal aya langsung mah nu dicabakna mah teu batal. Contoh ayeuna mun teh mata tuluy ayeuna mun teh mah Kijayat nyabak ayeuna mun teh mah bobogaan ayeuna mun teh mah Ki Umar rek nu arep tapi tukang Kijayatna batal nu nyabakna Ki Umarna teu nu nyabakna teu batal. Nu disabak ayeuna siritna we kitulah atawa lihat ayeuna mun teh boolna gitu teu ayeuna mun teh mah teu batal. Lam masumah bahasa masumah wayun kidu kubul sagir tuh mata kabatalkeun nyabak ayeuna mun teh kubulna budak leutik oge wal kata tuburi lamun ayeuna mun teh mah ieu awewe keur ngamandian ayeuna mun teh budak keur boga wudu teu atawa ayeuna mun teh lain ngamandian meureun keur ngomehan lah ngomehan ayeuna mun teh budak orok atawa ayeuna mun teh mah keur ngisangan budak orok kitu batal jangan budak leutik oge batal. Walau kana ibna ya najan da budak karek borosot ieu mah najan karek borosot. Nah aya keneh teh awe anu teu nyaho ayeuna eta ada yang orok kitu. Jadi inti namanya eta ari nyabak kubul dubur mah geus sapokona mah dek nu sorangan dek nu batu dek nu kolot dek nu budak gitu intina mah dek nu orok sakalipun gitu batal eta mah nyabak kubul dubur mah nya kitu deui ayeuna mun teh nyabak kubul mayit batal ayeuna mun teh urang keur boga wudu teu ngamanggean maneh teu aya kubal kubul ayeuna kana kubul mayit kana dubur mayit batal wuduna. Di bakoi ismi ada anger mesti geus bae ge ngaranna mah kubul mesti geus bae ge anger ngaranna mah ayeuna mun teh kuluwung dubur kekeron jeung ayeuna mun teh mah pangna batal teh di kahiji masih tetep ngaranna mesti geus maot ke jelema mah nu eta teh ngaranna teh kubul nu tukang ngaranna ayeuna kuluwung dubur oge nya eta tetep ayeuna hukum haram ayeuna mun teh mah cabak ayeuna mun teh mah kadinya haram ayeuna mun teh mah sumu luluhur mati ya sumu luluhur mati teh nyaeta ayeuna mun teh mah di mana-mana ayeuna mun teh mah patula patali jeung cabak ayeuna mun teh mah eta anu ngajadikeun ayeuna mun teh mah haram seperti ayeuna mun teh make sahwat sarua teh ayeuna mun teh haram teh mesin lalaki oge cabak ayeuna kadinya teh tuluy ayeuna mun teh naon make ayeuna mun teh make sahwat sarua ayeuna mun teh sarua ayeuna mun teh haram tuluy ayeuna mun teh cabak kazu sarua ayeuna mun teh haram ge mesin ayeuna mun teh geus bae oge jadi ayeuna kudu make tilam teh kudu ayeuna mun teh make tilam teh. Jadi nyata ngajaga ayeuna paharaman cabak ayeuna mun teh kana larangan. Cabak kana larangan batur gitu. Najan geus bae. Najan geus bae. Walayan kudu kubul bahimati. Walayun kitu kubul bahimati. Teu mata kabatalkeun kana wudu aya nyabak ayeuna mun teh mah larangan. Mayawak ayeuna bool, sapi, munding teu. Teu ayeuna teh haram. Kade teu haram, teu batal lain teu haram. Teu batal nyaeta di mana-mana nyabak kubul lain kieu artina geuningan ayeuna mun teu batal jeung ayeuna kade ulah paili teu nanaon ayeuna mun teh ngasupkeun ayeuna kana kok lain ayeuna mun teh diasupkeun mah haram. Diasupkeun ayeuna haram. Atau ngasupkeun kana boolna nya haram eta mah nyabak ieu mah ieu teu batal-batalkeun kumaha nyabak ayeuna resep tapi ayeuna jeung kabeh oge aing ngaran-ngaran aya sahwat mah boro-boro ayeuna mun teh kanu hirup kanu payah ge kana patung ge haram haram
kamala yajibu satruhu sacara nyata ari kebo sapi mah domba teu wajib nutupan ayeuna bobogaan teu wajib ayeuna nutupan boga jadi itu lamun antal oge lamun nyabak oge teu mata kabatalkeun wala yahrumu an-nadru ilaihi jeung teu haram ningalina nyaeta bobogaan ayeuna mun teh makubul dubur sasatoan teu haram li annahu la yustaha gitu karena ari ayeuna mun teh bobogaan kubul dubur munding ayeuna mun teh kebot termasuk ayeuna mun teh kuda gitu naon we eta mah nyaeta teu matak jadi sahwat jadi lamun ayeuna mun timbul sahwat ningali bobogaan sato tah eta teh normal aya kejiwaan gitu eta mah lain sah anu normal mah tah ya pan awean sok aya nu resep kana bobogaan kuda geuning gitu sampai tah ada mirip-mirip pada gitu tah teu meunang aya nu boga sahwat teu meunang jadi layah rumu an-nadru ilahi teh teu haram ayeuna ningali bobogaan sasatoan kumpul dubur sasatoan nya eta di mana-mana teu make sahwat tah ieu li annahu la yustah karana teu dipikasahwateun dikahayangeun normalna ketika ayeuna mun tama aya kelainan henteu normal jadi resep jadi reuy jadi hayang jadi ayeuna sahwat nya haram anggar aya make sahwat gitu atan ayeuna mun tama geus tanah geus nyata bibatnya kafi bila hajilin wallahu a'lam bissawab.